Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ikhwan-ikhwanu beriman, dinten ieu pangaosan, jikir ulah kahilapan, sabab eta kawajiban. Untung jalma nu sok ngaji, sae awon tos kataji, dosa urang diampuni, kumpul urang dirahmati. Sepuh anon wajib ngaji, beunghar miskin sami-sami, hirup masing ati-ati, sabab urang bakal mati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Urang kudu mika cinta, guru nu jadi pelita, najan urang loba harta, wajib ngaji eta nyata. Obat hate aya 5, baca Quran jeung maknana. Kalamullah maha mulia, pelita hak manusia. Ulah poho kapuasa, obat hate nomor 2. Najan lapar karasana, malah gampang ibadahna. Obat hate katiluna, zikir wengi sing biasa. Petunjuk Allah ka jalma, syafaat junjunan kita. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat urang sing biasa nyeueurkeun ibadah hamba, amal soleh bakal nyata, ridho Allah diharepna. Obat hate ka opatna, resep loba ngariungna, sareng jalma sarolehna, sareng para ulamana. Ngadangukeun pituduna, hayang bagja akhiratna, sareng ngamalkeun ilmuna, bakal jaga akhiratna. Obat hate kalimana,
rajin sholat tipetingna, sholat tahajud namina, kebiasaan jalma solehna. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib